Sampurasun Barai Cakra. Sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komennya. Baraya Cakra, parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra, midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Petir si sambar nyawa ngagerakeun di sapasang leungeunna. Dua getaran kekuatan mangrupa sambar kilating belesat ngarah kana tangtungan badan lawan. Beledak, belesat, wush, beledak, wush. Nang bule sapasang leungeunna ngalakukeun gerakan di tempat. Tina sapasang leungeunna kaluar dua getaran kekuatan. Wah, wush. Anu saterusna mapak datangna kekuatan dua semeran kilat. Bantrokan kekuatan nimulkeun sora anu ngabledak, ngablesat, wush war, wush bledak geus. Katingali Ki Petir si samer nyawa ngajari jegat tukang balukar bantrokan kekuatan. Sedengkeun boleh tetap mancu dina tangtunganana. Ki Petir si samer nyawa kerung bari ngahulang sarta ngupatina jero hatena. Ngarasa kaget asa teu percaya sabab nang boleh tetela mampu nimbangan kekuatan panarajang jarak jauhna anu ngandung kekuatan ilmu kilat Bajradewa. Edan kekuatan tenaga lapisan sinang boleh bener-bener di luar dugaan aing. Kekuatan jarak jauh anu ngandung kekuatan ilmu kilat Bajradewa tetela mampu diimbangan ku manehna. Kanyataan anu meh teu bisa dipercaya ieu. Budak keneh sinang boleh geus boga kekuatan tenaga lapisan anu hebat. Da biasa piraku aing kudu tepikeun kareh jajaten mah. Ningali Ki Petir tacan saga diri pikeun neruskeun tarungna harita nang boleh terus nyarita. Maneh jadi kalaka ngahulang kawas anu bingung geuningan tir. Kabuktian apanan aing mampu ngimbangan kekuatan jarak jauh maneh anjir. Geus montong lirang ngahulang Nah naon makin ngahulang kitu patut anjir. Mun sakirana geus teu untupan neruskeun tarung, manggeus mending keneh mundur. Selesai kan? Ki Petir si samer nyawa nantukeun sikapna pikeun tarung secara langsung dina jarak deukeut. Saterusna ngabangun pasangan bae nyarita, dewek moal make kudu ngejatingakeun lawan siadang bule. Dewek bakal eureun narajang mun geus ningali si laing rubuh bari eueuh nyawaan sia teh. Urang tarung saja langsung dina jarak deukeut sadang bule. Rasakeun sakurang ajar kekuatan ilmu kilat Bajradewa. Nah bule ngimbangan kecepatan gerak jeung kekuatan panarajang lawan. Panarajang anu kahiji disingkahan kunang bule ngagilirkeun badana kagigir saukiu kilat plos. Panarajang lawan anu kadua dibendung ku sapasang leungeunna saukiu kilat geus. Balukar bantrokan kekuatan tenaga lapisan ngaliwatan dengan masing-masing Ki Petir ngadaligdeug ka dorong mundur sababa lengkah. Sedengkeun nang boleh balukar tina bantrokan kekuatan tenaga lapisan harita mundur setengah lengkah langsung mancukeun tangtunganana bari nyengserikeun kanu dilawan.
maneh tepikeun Kang Adalideg mundur sababareng ka tukang petir euy. si petir nanakeun kakuatan panarajang maneh teh henteu mampu ngarubuhkeun nu jadi lawan anjir. Sok katulukeun ilmu ti Bah Jiji teh sok. Lain dilatih ku Bah Jiji. Sugan aing teh panarajang maneh ilmu kilat baja dewa teh henteu bos teh kawas kitu petir euy. Kalakah agul we di dinya mah. Ki petir si Samer Nyawa jadi beuki kahudang amarahna. Harita ngabangun deui pasangan sagede diri pikeun neruskeun tarungna. Urang teruskeun satarungna kurang ajar. Ada siapa rajang aing. Ki petir maju dina rajang. Kacepatan gerak jeung kakuatan panarajangna leuwih dironjatkeun. Nang bule ngimbangan panarajang lawan, ilmu pangenteng badan nang bule leuwih punjul lebatan lawan. Harita sanggeusa nang bule ngabendung panarajang lawan, nang bule ngalakukeun panarajang balesan. Gerakanana teu bisa katuturkeun ku kaseketan panu lawan. Leungeun katuhuna mubus nyusup di antara celah lolongkrang lawan. Leungeun katuhunang bule ngahangkem kana dada lawan. Sak bus susup hiu ceblok. Dada kabeunang. Aduh. Ki petir ngagero kaget bae nahan ka nyeri saat baru selangapang kieung mundur sabarengkah ka tukang. Gancang ngajaga kaseimbangan badana. Bangkieung daregdeug raneg. Ki petir ngeureunkeun sukuna saterusna mancuh kentang tunganana. Nang bule mancuh dina tangtunganana bari terus ngekeak ka nuju lawan. Ieu mah ilmu bujatak kitu dan naon anjir ah. Maneh mah kalaka kabeunangan ku panajang aing geuningan tarung teh tir euy. Hek di Cipetir teh loba dulurna Pak itu Pinok sang Pak Anwar Pantar eta maneh kumaha kalakah kabeunangan ku panajang nu dilawan geuningan tir euy. Hah? Tarungna nu balik atuh ari heueuh mah hayang bisa modalan aing tir. Ningalikeun eta kayaan. Ki Merbabu jeung Ambu Kalamunyeng ting jerat dikeun maju ngabantu. Ki Petir si Samer Nyawa ngaret ka Ki Merbabu jeung Ambu Kamunyeng bari nyarita. Lain duaan dina mangsana maju ngabantu babarengan ngahrup sidang bule euy. Mangka lain duaan kudu ngagunakeun kamampuan jeung kakuatan sapinuhna. Sabab sinang bule teh lagi sepi kana tahapan ilmu silat tingkat tinggi euy. Kabuktian maehna mampu nimbangan kakuatan ilmu kilat pajadewa digunakeun ku dewek. Ki Merbabu si pedang panglebur wujud anu pangheulana ngajawab. Aku mengerti Kang Petir. Simbasi aku bakal gunakeun to jurus pamungkas dibarengan kakuatan tenaga lapisan sepenuhna. Iku sing nang bule mosok ora iso dipateni. Waduh. Alah. Lagi itu lawan. Kelakaku mangoge ngurang kudu iso. Bule sinang bule to. Kamu Kalamunyeng si tongkat nagage milu mainan caritaan. Sarua munyeng dek. Tang tu bakal ngagunakeun kamampuan jeung kakuatan anu sapinuhna. Pikeun tarung ngahulup sinang bule. Biak urang kudu aya dina kaunggulan Kang Petir. Anu matak lain duaan nu leuwih teu kudu ngarangsa kalau dilawan euy. Sabab dewek boga kayakinan cukup ku sakali bisa ngasupkeun panarjang ka sinang bule bisa dipasrikeun eta mangkruk teh bakal terus ajal binasa. Moal mampu nahan kaibatan kakuatan ilmu kilat Brajadewa. Pihak urang nu bakal maju babarengan memang kudu aya dina kaunggulan. Ki Petir si Samer Nyawa boga kayakinan bisa sakali we ngasupkeun panarajangna ka nuju lawan dipastikeun nang bule bakal ajal binasa. Ningali nang bule bakal dihurup kutil urang lawan manggali nyarita semua gero ditujukeun ka nang bule. Wah,
Nang boleh. Ini gue nih. Ini gue ya. Menjadikan halus Mamas pada nih. Akan mengharapkan 3 orang lawan sekaligus. Akan lebih baik kalau gunakan saja jurus kahiji ilmu panunggalan jati sampurna teh Nang. Yo, Nang. Untuk membuktikan kepada mereka Nang bahwa ilmu yang ada di catatan rahasia sudah mampu diyakinkan Nang. Hei, Ki Petir. Walaupun kamu akan maju babarengan dengan 3 orang batur kamu, akan tetapi pihak kamu menjadikan tidak akan mampu mengimbangkan jurus kahiji ilmu panunggalan jati sampurna yang ada dalam catatan rahasia. Hasok buktikan saja sama kamu tiluan. Kalau tidak percaya mah, woi, Nang hati-hati ya Nang ya. Aku disindang Nang. I love you. Ki Petir si Samar Jawa ngusirkeun panetepna ka Nang Bule petus nyarita. Jelaskeun ka lewek Nang Bule. Jelaskeun naon? Nah bener jurus kahiji ilmu panunggalan jati sampurna nu aya dina catatan rahasia geus bisa dicangking ku si lain. Heeh, bener. Aing mah ngabohong. Bener. Ku aing geus bisa diyakinkeun jurus kahiji ilmu panunggalan jati sampurna nu disebut jurus panunggal daya waruga. Anu mata ku aing bakal digunakeun eta kahebatan jurus kahiji ngarah ka deleh tah. Ku maneh tiluan sepetir. Mun memang bener kitu pihak dewek tiluan mun nepikeun ka bisa dilumpuhkeun ku eta jurus kahiji, mangka dewek tiluan janji bakal bakti diri sebat tanaga, malah ngaku guru kasih lain Nang Bule anu matak buktikeun kahebatan eta jurus panunggalan daya waruga teh. Oh nya teh kitu naman. Ki Petir si Samar Nyawa negerakeun sikapna. Mun bener pihak manehna bisa dilubuhkeun ku jurus kahiji ilmu panunggalan jati sampurna, mangka pihak manehna bakal bakti diri sebat tanaga, malah ngaku guru ka Nang Bule. Asok aing nya tujuan kana caitaan kaasup janggi maneh sapetir. Tapi montong loba teh tong coba macem-macem jeung aing mah nya. Maneh kudu ngarti ya kalau adat aing. Maneh kudu ngarti jurus panunggal daya waruga, jurus kahiji ilmu panunggalan jati sampurna ku aing bakal digunakeun Petir pikeun ngarubuhkeun maraneh tiluan nya bisi hayang nyobyan mah nya. Siap-siap nya menangkan nyerinya. Tilurang lawana pada saga diri. Masing-masing bakal ngagunakeun kemampuan jeung kekuatan sapinuhna. Ki Marbabu si pedang penglebur raga anu leuwih teu heula majuna lajang. Nang Bule, wong ecan. Rasakeun tiba. Aku pateni kowe. Terima seranganku, Nang Bule. Dasar wong edan jorewat Ki Marbabu ngajoewat majuna lajang dituturkeun ku amu kamunya jeung Ki Petir Samar Nyawa. Sedengkeun Nang Bule anu tarajang harita saga diri pikeun ngagunakeun jurus kahiji ilmu panunggalan jati sampurna nyata jurus panunggal daya waruga. Panarajang Ki Marbabu leuwih teu heula datang sabetan pedang nak ngarah karena beheung lawan. Sok, sok. Samemeh panarajang tapi karena sasaran harita gerak panarajang Nang Bule geus miheulaan. Kacepetan gerakna geus teu katuturkeun ku kaseketan panolawan. Leungeun kencan Nang Bule ngantem dada Ki Marbabu sak sekebar teh ngasuh apa iki wong edan. Aku kena aduh sakit. Aduh sakit Jepri, aku sakit kena. Ki Marbabu si pedang panglebur wujud harita ngageronahan ka nyeri anu terus ngajangkang liat ngajungkang. Koleab kedebut
rubuh ngabebengkang. Datang panajang amu kalamunyeng wukuhiu samemeh panajang lawan kena kana sasaran harita leungeun katuhunang bule geus leuwih ti heula ngahantem dada lawan sak yuk kakdeuna setan aing rubuh amu kalamunya ngageronahan ka nyeri bari ngajengkang leab ka tukang jengkang koleab kebut amu kalamunya ngacungkang ngeleab ka tukang terus rubuh ngabebengkang. Datang panajang ki petir si samer nyawa rikat ti bendung ku sapasang leungeun nang bule sok war rusak yuk keduk das dituturkeun ku tajongan kana kekampung lawan sat dakses nek boleh ewek rubuh aja aduh adau kapetir ngageronahan ka nyeri bari ngajengkang oleab ka tukang jengkang koleab kedebut saterusna rubuh ngabebengkang maring lemah nang boleh mancuh dina tangtunganana bari nyarita jadi batuk aing kahebatan jurus panunggal daya waruga ku aing geus dibuktikeun euy cukup ku sagaprakan maneh tiluan geus bisa dirubuhkeun ku aing tah maraneh tiluan ayeuna kudu ngarti mun aing boga tekad hayang ngabinasakeun cetek anjir pikeun ngabinasakeun maraneh tiluan mah cetek keur aing moal kudu hese ku sakali deui ngalakukeun panajang maraneh tiluan bakal nangkarak baeud alias modar sia karasa meureun nya karasa meureun ku si lain tiluan eta anu kudu dipikirkeun ku maraneh tiluan mah euy nang bule naneskeun jurus panunggal daya waruga mangrupa jurus kahiji ilmu panunggalan jati sampurna geus dibuktikeun ku dirina malah mun deuna boga tekad binasa kanuju lawan kusakali digebrakan oge tilu urang lawanna tangtu bakal acal binasa kipetir si samer nyawa anu pangheulana ngoneal hudang terus sedeku di hareupeunang bule diturutan ku Ki Merbabu jeung amu kalamunyeng saterusna kipetir nyarita negrakeun sikapna alah sakumaha jangdi kula tadi teh nang guru mangka dina poe ieu diri kula nganyatakeun diri pikeun bakti diri sebat tanaga sarta ngaku guru kanang guru pikeun ngabuktikeun bakti diri salaku jadi murid saya ge diri pikeun ngalaksanakeun parentah si nang guru Ki Merbabu si pedang pama berbujud milu nyambungan caitaan waduh aku juga podo wae nang guru empakang ngepati diri to jadina mula dicaa-caa lah ngayu namanya aku wis dadi murid nang bule terus torang lah aku salut ke nang bule to ambu kalamunyeng si tongkat nagage milu mairan caritaan benar gitu sedap kula oge nang guru sejabakti diri sepanat tenaga tuluk manut kana caitaan atau pantah nang guru tujuh tiluanana pada negerakeun sikapna pikeun nyumponan kana janjina bakal bakti setia sarta ngaku guru kanang bule bari ngabagikeun paneutupna ka Kipetir jeung anu sejena harita nang bule terus nyarita aduh sikap jeung caritaan maraneh tiluan ku aing bisa kahartinya tapi ngarah ka aing nah henteu pusing
Jadi nu diangkat muridku aing mah ukur saurang nyaeta maneh petir ya. Sedengkeun Ki Merbabu jeung Kalamunyang mah engke welah di mana dibutuhkeun ku aing bakal digerowahnya sataku bisa datang. Payahna ya. Jadi kitu tah lah putusan ti aing mah nya. Ekeun maneh tiluan nya hasok meungeus maneh tiluan narangtung tong daraku kitu lah. Aing mah teu kudu hormat-hormat lah, sejajar we biasa-biasa wae nya. Ki Petir si Samernyawa jeung Ki Merbabu katut Amu Kalamunyang carengkat nangtung. Saterusna Ki Petir si Samernyawa terus carita ka Ki Merbabu jeung Amu Kalamunyang. Geus ka Bandungan ku lain duaan kaputusan tina guru. Jadi dewe nu bakal tetep aya di dieu mah anu matak lain duaan mah leuwih hade marulang we kalemur masing-masingnya. Anu matak lain duaan geus cukup loba deui tatanya geura marulang we. Ki Merbabu jeung Amu Kalamunyang harita terus pamitan ka Nang Bule. Sanesna Ki Merbabu jeung Amu Kalamunyang arindit harita Nang Bule nyarita deui ditujukeun ka Ki Petir si Samernyawa. Ayeuna lantaran maneh geus diangkat muridku aing petirnya sarta bakal turut kana parentah aing hanu matak rek dipentes ku aing salaku dari guru. Ku aing maneh dibere tugas kudu datang ka Pasir Gumarangnya tulungan bebaskeun Amu Saraswati nini aing anu aya dina cengkramana si Sangkal Wulung. Mun geus dibebaskeun jajabkeun mulang ka kampung kahuripan. Geus beres kitu maneh balik deui ka lemur nya ka lemur ka Sumurlego Panamping. Heueuh maturan si Manggali Jawara Idaman nya. Kumaha ka hati kumaneh Petir? Sanggup teh ngalaksakeun eta parentah si aing? Ki Petir si Samernyawa nyanggupan pikeun ngalaksanakeun pancen ti Nang Bule anu jadi guruna. Siap Nang Guru, siap. Salaku nu jadi murid eta parentah tangtu bakal dilaksanakeun anu sakumaha mistina. Bakal upaya sakuat tanaga pikeun ngabebaskeun ninina Nang Guru anu aya dina cengkramanana si Sangkal Wulung, anu aya di Pasir Gumarang. Tu casrengse ngalaksanakeun eta tugas kula tangtu bakal datang di ka dieu ka Sumurlego Panamping Nang Guru. Manggali datang nyampurkeun saterusna ngajakan sasalaman ka Ki Petir betus nyarita. Ahai. Menjadikan maaf dikata nih Ki Petir ya. Kalau tadi aku sudah mengomong yang kemudian menghudangkan amarah. Sorry ya. Akan tetapi sekarang mah ya kita berhadapan bukan sebagai lawan, akan tetapi sebagai friend. Yang harus selih hampura ya betulnya. Alah, nya bener kitu Manggali. Ayeuna mah urang Balombang Timur we ulah aya dendam anu nyesanya. Iya dong. Urang silih lubarkeun hate masing-masing. Ka Nang Guru ayeuna keneh rek langsung pamitan we pikeun lumampah ka Pasir Gumarang teh ya. Ki Petir si Samernyawa harita terus pamitan rek kalaksanakeun perintah si anu jadi guruna nya Nang Bule. Sangeusna Ki Petir ini harita Manggali negrakeun kasukahatena. Emang menjadikan baru ingat sekarang nih Nang. Ingat naon gitu tadi kan kungsi mengobrol sebelum Ki Petir dan dua baturnya datang ke Sindang. Mengobrolkan tentang Amu Saraswati sayang. Kalau tidak kaburu untuk nulungan, nanti juga Amu Saraswati akan ada yang menulungan. Dan ternyata apa yang dikatakan sekarang jadi kenyataan. Anu mata kudu percaya we karena caritaan aing tah omang euy nya. Kabuktian pan aing diberi jalan bisa nugaskeun si Petir anjir. Aing anu budak keneh tapi geus gableg
murid jago kolot anu jelas ku aing geus kaukur lah kekuatan ilmu Sepetir bakal mampu ngabebaskeun Ambu Saraswati. Heuh tilar cangkramana si sangkal bulu nya jadi sebut nanti hebat ya disebut hebat kumaha aing nya bener teu Mang? Iya betul nah. Menjadikan semakin percaya Mang juga kepada Alok Mang si ganteng ya. Mudah-mudahan saja Ki Petir akan menjadikan mampu menulungan Ambu Saraswati. Dan mengajak-jakkeunnya pulang ke kampung kahuripan Nang ya. Yang sudah barang tentu akan diselempangkeun sama keluarga yang ada di Pilemuran. Apa yang sudah dilakukan memang aduh hebat Nang bule. Pulih deui kayanana dirina normal seperti biasa. Dina karakterna eyang buana putih. Siket jeung caritanana jadi tenang deui. Nang bule masih kene penasaran sigana mah harita nyarita ka Nang bule. Tapi sebentar lah Nang ya sebentar. Emang menjadikan masih penasaran ini teh. Bagaimana kumaha Nang? Seandainya ya Ki Petir ternyata tidak melaksanakan tugasnya sebagaimana yang kita harapkan Nang. Dijawab Gunang Bule, Ki Petir muarek ngahianat ka guruna. Sabab harapan kangaranan geus diangkat murid tangtuna oge bakal kawaris ilmu panugalan jati sampurna. Pokona mah teu kedah kagungan ilmu tang kitu atuh Mangnya. Abdi gaduh kayakinan Ki Petir tangtosna oge bakal ngalaksanakeun parentah ti anu jadi guruna Mang. Margi salaku nu janten murid ya kagungan harapan. Salaku anu janten muridna tangtosna oge bakal diwaris ilmu nya ilmu panunggalan jati sampurna Mang. Anu nuju diyakinkan ku abi. Kalah kitu atuh pamikiranna Mangnya. Oh, ya menjadikan betul juga Nang. Apa yang dikatakan barusan teh. Tidak kepikiran sama Mang mah pemikiran boleh sampai ke situ. Ya, kalau sudah begini mah ya menjadikan reg-reg juga hati Mang. Dan percaya Ki Petir akan mampu membebaskan Ambu Saraswati Nang. Panggali kudu ngaku dina jero hatena kana kacerdasan pamikiran bule bari mawa bebetian jeung bumbuahan anu dituneun di handapkeun tatangkalan harita Nang bule terus pamitan rek asup deui ka jero guha panamping ngaliwatan jalan asup anu aya di cuk. Tunda nukat carita caturkeun Rasanti jeung Sandika anu keur maluruh neangan laratan ngeunaan Saraswati jadi bingungan oge. Sabab can bisa mastikeun dibawa ka mana Saraswati ku Andaru. Dina sajeroning lumampah harita Saraswati jeung Sandika jadi boga pamikiran anu sarua pikeun menta pituduh ka Rama Pabungkas ngeunaan Saraswati dibawa ka mana ku Andaru. Geus kitu mah harita duanana tos lumampah reka kampung Kabaluyaan. Geus kitu we diparangkeunana. Waktu keur ngambah ka salah sahiji lembur. Harita di salah sahiji warung aya jagung ora anu keur ngawut-ngawut dagangan nu aya di eta warung. Eta jagung ora teh tayuran ti Andaru anu jadi rungsing jeung murang maring gara-gara gagal teu bisa panggih jeung Nang bule. Anu tangtu we Rasanti jeung Sandika mah canyahoeun mun eta jagung ora teh Andaru anu geus mawa Saraswati. Si mawarung ceurik rawah riwih ningali dagangan di awut-awut ku Andaru anu ambekeun gara-gara dipenta urut daharna kalahkah terus jadi malik ambek.
Aduh Aden kumaha atuh ieu teh dagangan emak Aden. Keur mah sidik modalna Aden sakitu-kituna. Kalah tadi awut-awut kawas kieu atuh Aden. Ku teu karunya ka emak teh. Hirup nyorangan, emak ieu teh teu nyambung hirup Aden. Kabina-bina teuing atuh Aden. Ulah eta mah ulah dialung-alungkeun kitu atuh Aden. Sing karunya ka emak Aden. Maneh montong make jeung mewek sarupa sia. Ku dewek lain ngasau ku dagangan hungkul anu bakal diawut-awut. Ieu warung ge bakal dihancurkeun ku dewek, didoro ku dewek. Aden ulah Aden. Sing karunya ka emak tuh Aden. Keur mah hirup cuang kieung keboga anak, keboga salaki, keboga incu Aden. Maneh coba-coba geus ngahudakeun amarah si Andaru. Make jeung wani nagih urut dahar sagarupa. Sakedeung dihancurkeun yorung teh. Aden ulah tuh Aden ulah. Ulah tuh Aden ulah tuh Aden. Piraku teu karunyaeun ka emak Aden. Hampura Aden. Keun wae teu dibayar oge, asa ulah dihancurkeun we ya warung teh Aden. Alah Aden, tolongan atuh tolongan. Ningali kana eta kajadian harita Rasanti jeung Sandika gancang datang nyampeurkeun. Sanesna deukeut Rasanti nu harita langsung nyarita ka Andaru. Hei, tanggeula. Andika ulah sawenang-wenang dina ngalakukeun tindakan. Ngawut-ngawut dagangan si emak anu aya di warung. Eureunkeun tindakan Andika. Beuteul karunya ka si emak warung anu geus kolot. Kuring teu panuju ku tindakan Andika. Eureun. Andaru anu kerung sing amek jeung murang maring langsung jadi kasinggung ku caritaan Rasanti. Harita jadi mindahkeun amarahna ka Rasanti. Bari ngeureunkeun tinakanana harita Andaru ngareret ka lobah Rasanti samu anu muraleng. Harita tos carita, saha si lain kurang ajar sia. Montong pipirun kana masalah batu deuleu. Dewek rek ngalakukeun tindakan naon wae si lain teu boga hak pikeun halangan. Anu matak si lain teu kudu make hayang pipirun kana urusan dewek deuleu. Rasanti dina sikapna anu tanes nyarita deui ka Andaru. Kuring boga hak pikeun ngahalangan kana tindakan anu sawenang-wenang. Sabab ku ayeuna tindakan Andika jelas si mawarung anu jadi korban. Saat geus dirugikeun ku Andika. Anu matak Andika kudu boga rasa tanggung jawab pikeun ngaganti karugian anu boga warung. Kurang sarua pada awewe seperti si mawarung. Jelas diterima ku tindakan Andika. Andaru beki kahudang we amarahna. Harita nya terus nepak dada bari ngenalkeun dirina salaku jago ngora anu geus boga ngaran di dunya kajawaraan. Kurang ajar sia. Si lain can nyaho ka dewek sia namanya. Dewek si Andaru jago ngora anu geus boga ngaran di dunya kajawaraan. Ayeuna si lain duaan rek nyeun masalah jeung dewek. Bisa dipastikeun si lain duaan bakal kadohong mangsa dewek ngalakukeun tindakan ka si lain duaan. Anu geus lancang kurang ajar pipireun kana urusan batur deuleu sia. Ngadenge ngaran Andaru, puguh we Rasanti jeung Sandika jadi kaget pacampur jeung bunga. Sabab sakumaha ceuk katerangan ti diusih anu ngaulaan Saraswati. Jago ngora anu ngaran Andaru teh nyaeta anu geus mawa Saraswati. Tapi Rasanti jeung Sandika boga pamikiran anu sarua. Harita